Ari budak dua heubeul-heubeul teuing ngalah tangkil ge. Kudu diteangkeun eta budak kaleuweung mantak dibawa kabur tangkil aing. Masuk ke jatah. Aing capek dia mah. Itu aing ngeri amat euy. Bentar ini dia. Geran dia tuh aing capek. Oh, seru aing capek. Sarape amat aing yeuh. Udah semang leuweung. Oh, pugu mah sarua. Tur aing udang coplok. Atuh sakalan be beungeut jatah, coplokan aing bosan ngadeleuna ge. Kuboloon dia mah, banget aing dicoplokan mah. Kabeh salam beureung yang ngajerit ngadeuleu aing. Sabodo amat nggak jumpret tar kajerit aja tah balen urusan aing. Ngomong-ngomong tikoro aing raus yeuh kerebekan be tikoro tadi. Mang beuteung bae nya kekrabekan. Geus hayu, orang Lembang, orang tuturkeun bae suku sugan bae ni mucai jeung inu. Tahu. Ih, ya masyarakat TK tuh dong. Sejak pertama aku mengenalmu, terlintas perasaan yang tak menentu. Udah sampai sini aja, kasihan sama Anya. Nanti tadi Jineng. Ayo. Bawa ke mana nya ieu bikang ku aing. Amun ditinggalkeun heman bisa anu mulung. Barang bagus ieu. Nya montok nya semok bahenol di. Kumaha nya? Lamun dibawa ka imah, pasti mah aing mah marahan nya. Kita ngalah tangkil malahan mau bikang. Geus lah sabodo. Heman daripada aju nyaplok si montok. Woi Kak, sebenarnya serangan rek mawa aing ke mana? Tikir tadi puputuran bae. Cangku suku aing. Oke, Neng sabar. Hari Neng haus teu? Atuh haus lah jati tadi lumpangan bae jeung sorangan. Ai, horeng si poho, can dibelikin cai minumnya. Nges ayo orang mampir heula ka imah AA, kedeung mah. Heuh ge hayu. Ayo. Hei Meli, ari dia kunaon sih lelumpatan dong di udag-udag setan bae. Leuwih ti setan ieu mah. Pugu mah di udag-udag jurig. Cek satu dia di udag-udag jurig, belang-belang kieu moal aya jurig barang. Tuh cek kakak dia jeung si borok-bok calon kabogoh dia. Aing main tinggalin be lumpat. Atuh terus ka mana kakak aing lompatna? Atuh teu nyaho teuing ka mana meureun lompatna. Ge ari teh nyaho mah, mending urang ulin yuk. Dia mah ngajakan ulin bae. Ih, lo mel. Geus ge hayu. Dia eta mah anak aing jeung saha eta budak nulis amat. Jelema ngalupakeun kelong kitu. Kudu digerokeun eta si Bakron ulin yang kelong, mantak kasambet keneh mah. Nong. Bau-bauna mah aing ngagerokeun. Tuh kan bener bae mah aing. Kabeneran dak ngenalkeun calon kabogoh baru. Hayu Neng kena mah heulanan. Ih isin pugu. Geus ulah isin-isin anggap bae mah sorangan. Ih aing geus ge hayu. Coba nong istighfar, lamun leumpangan tah maca doa. Ari eta jelema mendak di mana ku geulis-geulis amat. Yang minyak di leuweung mak.
Haduh nong, eta melenjel lemak, lamun mendak di leuweung mah. Sieun nong, hayu balik. Ih atuh mak karunya, ieu hayang nginum ajakan balik. Kudu lobakeun istighfar nong, lamun eta jelema mah moal daekeun barang kana nong, jak nong mah goreng patut. He babengok, mendingan maneh kabur ka ditu ulah ngaganggu anak aing. Ka ditu ka alam sorongan. Ih mas, saya mah bukan setan ataupun makhluk halus. Saya kesasar di hutan ini. Geus aing mah teu percaya, geus ka ditu maneh balik ke alam sorongan. Heuh geus nong, hayu balik. Kok diilukeun? Geus hayu balik. Geus nya kungguan di dieu nya, kayak ka di dieu. Ah. Ih mak itu mah jelema asli lain bengok. Geus dah kitu jelema rupa-rupaan ge. Bakalan dibuktikeun ku nong eta mah jelema asli. Penasaran aing mah sampetkeun yuk. Ih, lu anjing yang perkeun segala. Penasaran aing di kieu mah. Geus hayu. Mah bakron eta anak dari tatarik bedong be. Aku ieu uling geleuweung di babengok. Tuh kan mama juri. Kong mah aing mah. Ku jelema asli sangka bengok bae. Isian bae mah. Geus yuk lah mending urang balik ka imah dia. Ayo. Saya urang balik. Pokoknya mah nong banyak kaleuweung deui hancur cai nginum kana bikang tadi. Orang kudu balas dendam sama Yon si Bakron. Aing teu terima. Orang ngalah tangkil manehna ge pan ket hadi suruh mana pun orang dituduh coba. Geus tangkeun batas Bakron. Itu mana yang bikang tadi teh nya? Ai anjing, keur mah teh bikang di dinya. Gelis-gelis soronganan bae, sampeureun beta. Ayo. Tebet amat tadi nyokot saya nginum. Kebedag aing kungkurunguk di dieu. Ai Neng, urang katimu deui. Heueuh nya katimu deui. Pan sorangan bae di dieu keur nangguan saneng. Keur nungguan nyokot nginum. Emang Neng sanu nyokot cai minumna? Anu tadi udah ganti leuweung jeung ATH. Oh si Bakron. Yod kadi ge ceuli dia. Naon atuh dia yang ceuleuy? Jok bolon-bolon tin enggak bisikan. Jangan kumaha? Tadi ge. Kira ku aing kudu kitu. Geus sae turkeun bayar rencana aing. Oke heuh. Neng hausnya. Heueuh haus jasa yeu. Tangguan di dieu nya, amisakeun cai heula. Heueuh ulah heubeul-heubeulnya. Moal heubeul sakeudeng kok. Ayeun. Ayo Mel masuk. Ayo. Ayo Mel baru masuk. Ayo. Oh, cara lain deh itu jeung ngajalan si Bakron. Geus eta hiji-hijina cara urang jeung ngajalan si Bakron, pangkapokeun eta si eta. Sing kan si Bakron sing kunoon tuh jadi ge lalaki. Terus eta aing lalaki sing dicieum deui ku lalaki. Ang si Sukrona bikang mah aing pasrah bae. Geus tuturkeun bae cara aing. Geus ge hayu. Mulain kana baturan mah aing moal daek nurutkeun ka hayang dia. Pan resep ari kitu mah aing. Urang demi balas dendam urang. Bangos ya hayo orang Lembang berangkat. Mama sok kepercayaan kan anak sorangan ge. Ku eta mah bikang asli. Mama teu percaya di mana usulna jelema geulis aya di tengah leuweung. Lamun lain jurik mah. Bikang nyasar mah eta mah. Komo eta bikang nyasar makin teu jelas bae. Geus sabodo pokona mah kunong dijangkeun deui. Lamun dia hayang dicaplok kudu bengok mah geus gerak ka ditu kunaon. Geus teuing dicaplok ku bikang baheula ieu. Kan sedep. Ayo urang masuk. Oh, masuk. Kebeneran tuh ada Ria Mel, naik. Enan ok. Aing rek minta tolong. Minta tolong naon?
Ih, sulit nih ngabisikan. Ih, nah bener sih, ok ya. Ya oke, si borok kok kayak bae. Setuju tuh Mel? Atau setuju jasa aing mah. Geus ayo yuk di ka kamar. Bantuan aing. Segera kali itu aing nungguin video. JPL ya, nggak pakai lama. Oke. Pokoknya mah aing kudu kaleuweung deui nyempurkeun di kang tadi. Rumah aing ya. Beneran aing ini. Ya, dia cantik jasa apa dong. Bisa orang numpang ya. Ayo si saking setiana si neng karena nangguan sampai hubul gue. Bodinya makin montok bae euy. Makin semok disampurkeun ah. Aduh neng, calon idaman banget, udah mah cantik, bahenol lagi. Neng, boleh nggak nyesel dikit aja? Yang bener neng. Aduh, udah nggak tahan nih. Nggak geter-geter ya neng. Ya udah merem aja ya. Siap kan neng? Astagfirullahaladzim.